ya nah iya bakal cerita orang Cikupa kayak almarhum duana nangis daya eta ka dia sok itu bet tadi tanya kok kula dosa kudaon kurang kablah dia nah ya dongeng rada panjang barang ngaji cenah ka dia kiai kula mah baheurana urut bajidor asal minggu ngaji ka dia Jumatan salian teh eta maraca Quran di imah engke pas ini orang puasa bayu, pas Senin mah puasa. Penting teh pas ini bae sajang pamajikan. Lamun bareng-bareng puasa lamun henteu masalah. Eta terus ka belah dieuna ijazah teh sholawat, dibere ijazah sholawat ku kula. Ya Allah ya Rabbi teu eureun-eureun maca Quran, sholawat, maca Quran, sholawat, maca. Eta geus eueuh pas ini eueuh. Eueuh pas ini. Ka dieu ge ka dieu eta dicekelan leungeun nini-nini. Aduh, orang teh sebenarnya mah rada cemburu. Hadiana ila kulli khair, ya dalan ala kulli khair, ya ahlal khair, ya khaliqal khair, wa ya ahlal khairat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar. Riwayatkeun saking Ki Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Muga-muga dilar bendosa Allah Ta'ala halimah luhur ya Allah anhu saking Abi Dzar gol eling ngucap ya Abi Dzar ngucap ing lafaz amarana marentahna ing isun sadaya Rasulullah sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasuma minasyahri salasata ayyam nyenta puasa ingsun sadaya saking sabulan ing telu pirang-pirang dina salasa asyarata tegese suji tanggal 13 wa arba'a asyarata lan tanggal 14 wa khamsa asyarata lan tanggal 15 Rawahun Nasa'iyus ngariwayatkan hu ing hadis sapa Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban lan wis dohakeun hu ing hadis sapa Ibnu Hibban. Diriwayatkeun ti Sayyidina ti Gusti Abi Dzar radhiyallahu taala anhu saur Abi Dzar amarna Rasulullah nitah ka urang balerea saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nitah an-nasuma minasyahri salasata ayyam nitah puasa sabulan teh ulah loba-loba 3 poe geus sejarah ho kabeh sejarah ho jas dek ditungtut wae tanggal 1 tanggal 15 tanggal 30 mangga 3 poe atawa dek dirangkepkeun tanggal 13 tanggal 14 tanggal 15 3 poe sabulan teu kaburu berarti ieu orang memerenanan silsilah nanya orang mati orang kadut berenya kuat orang teh nyaho jasa ya Allah ya Rabb Kiai bulan Muluda nyeramahan batur bae titah puasa abe aya pirahan cakolot teh mah atuh moal aya pirahan lamun teu perih di mana perih ketimbul perah
eta ucapan kolot Masya Allah terngiang-ngiang di jero hati orang diceli orang kudu perih aya hayang perah mantak orang matu perahan jatuh perih ya Allah ya Rabbi tekabur orang barang inget-inget umur geus 70 tahun tinggalin we ti awal tetepi ka aya geus kajeuna atuh hayeuna tinggalin mah geus mulayan be ti aya henteu deui ka ditu lagi Gusti Allah deres boga pagawean berat mah ngajar misalnya berat ge sakitu ge lamun puasa teh mah teu kuat mani ngajar atawa urang boga pagawean perang ai kitu pagawean teh naon teh puasa ge henteu ya Allah ya Rabbi ieu hirup deuk kumaha lalaguanana we katundukan ka Gusti teh awak urang teh dimumule we bu mandi di sabunan bu teu make capluk teu ngeunah sampo geus kolot-kolot ge bae masyaallah make gitu sampona ge 2 in 1 wah geus moal nyaos sia mah lembur ya Allah ya Rabbi dimumule ku urang pakaian tuh menang goreng setik jas dipake bae ya Allah ya Rabbi kopiah sakumaha kori internasional mancrit tapi puasa teh kuat aduh ya bagus ti jurig jurig tambah ke situ betul ya Allah masya Allah teh kuat ya kira nasehatan awak kurang awak siat teh kubatur teh di bos-bos kubatur teh di komandan-komandan kubatur teh di bapak-bapak bahkan dianggap lagi kubatur teh kepala suku amboh budak sakuba di Kalimantan aduh ya aduh aja pedalaman Sumatera tapi geninganan horenganan eueuh catetanana di malaikat eueuh catatan puasa eueuh catatan kitu maca Quran nu aya bah ngagodoblak we ngobrol sapeupeting ya Allah ya Rabbi eta cenah ngariung geus eueuh ikhlasan di deulean we teh mana tumpukan berkat insyaallah kali deuk kumaha catatan-catatanana ya Allah ya mangka geus kolot geus lamun geus kolot mah kudu bisa merenahkeun diri geus urang tipi ku urang geus ulah aya di ibadah HP geus ulah nu boga komo jadul mah ya Allah ya Rabbi geus ulah baju geus urang sarapna bae geus kolot ieu sanajan diguntang diganteng geus anu daekeun saha atuh nu daekeun nu di imah deui mah teh kudu ganteng-ganteng ngaranna ge jelema kabalir ieu kos lauk sumur muter bae di dinya atuh geus kudu ganteng-ganteng sama kos itu tuh ya orang catatan amal orang mana ya nu unggul jaga di Rabbul Jalil di payunan Gusti itu nggak sesuai nggak sekolot gua hari mata kula memuji tak ka orang Cikupa almarhum tapi wawan ngaran haji nak ya haji nu sok bareng mereka dia jeung pamajikanana silih cekal pemajikan nini nyana aki-aki tapi lamun ka dieu endeng-endengan silih cekeleungeun tata di dawa gua lalak mah alalhak tata di dawa cek kula teh pohara mati aki-aki jeung nini nah haji pe ni balen gitu teulah sia ka ditu geus embung bareng embung ya Allah ya Rabbi Gusti
wallahu alam elatna naon teh nyaho. Pan pabajikan teh meureun aya satu kebanggaan diajak ku salaki. Aju diajak bareng, Masya Allah, ke restoran bareng ngabungahkeun. Padahal urang teh teu hayang dahar teh ngabungahkeun pamajikan we. Datang ke restoran tanya hayang naon ke wayah mayar mah tetep pamajikan. Masya Allah karim. Nah, ngabungahkeun pamajikan teh kapan eta teh idkhulus surur. Dakhalal jannah. Teu kudu hese-hese atuh. Ya, nah ieu bakal carita urang Cikupa yakin almarhum duana nangis teh. Eta ka dieu sok itu be. Teh ditanya ku kula dosa kunaon kablah dieu. Nah, ya dongeng rada panjang. Barang ngaji cenah ka dieu kiai kula mah baheurana urut bajidor. Aju dipetakeun anak teh tuh tadah jeung sia imah kabeh kuari kula tinggal jeung nu bungsu. Jadi kula mah ayeuna teh numpang di imah bungsu geus dibikeun jeung nu bungsu. Ya Allah ya. Aju imah teh dibagi dua. Milih sia nu cicing di hareup apa cicing di tukang. Cak anakna kula mah di tukang bae di dapur abah babari masak abah di hareup jeung emakna jeung nini-nini. Maksudna embung bareng teh naon ieu cak nu bungsu. Abah mah ieu teh naon gitu ngabersihan awak we embung campur teh lainna naon. Hiji embung neuleut TV. Nomor kadua na ulayana naon di imah segala kursi segala nanaon geus imah sakamar-kamar ngampar bae geus ada. Jeung masya ieu di dieu ke atuh wayah sia ka dieu ke wayah ka abah ka dinya ngan ieu mah abah mah teh deuk dibersihan. Beneran teh mah kituna teh. Beneran lain lalagan dibelah. Potong dua rada gedean ka tukang dihareup punya nama. Eueuh TV can harita teh can aya HP asal mah atawa geus gan can pati lahar tarak wari. Geus TV eueuh naon eueuh dibabagikeun kabeh ka anak asal minggu ngaji ka dieu Jumat-Jumatan salian teh eta maraca Quran di imah. Engke pas ini urang puasa bae yuk, pas Senin mah puasa. Penting teh pas ini bae sajang pamajikan. Lamun bareng-bareng puasa lamun henteu masalah. Eta terus ka belah dieuna ijazah ta sholawat, dibere ijazah sholawat ku kula. Ya Allah ya Rabbi teu eureun-eureun maca Quran, sholawat, maca Quran, sholawat, maca. Eta geus eueuh pas ini eueuh. Eueuh pas ini. Ka dieu ge ka dieu eta dicekelan leungeun nini-nini. Aduh, urang teh sebenarnya mah rada cemburu. Cemburu dulu ini juga aki-aki alamat di Madinah. Ai di Mekah makan di Madinah eneng-enengan ge besi leungit. Teu lain setia-setia amat. Atuh besi leungit teh sani angarana. Di dia mah ban lega, tapi tetep dicekelan ya Allah ya. Rahasiana modal gitu. Begitu maut diondang ku lagi pohola ngaranna. Eta dongeng maut na masyaallah ti heulaan keneh salakina. Ti heulaan keneh salakina maut ge masih la ilaha illallah. Plek. Tah teh pabajikana ka dia sinini sok dianter ku anakna. Sarua teh lila maut. Karolot teh bangsa 75-an mendekati 80. Tah eta dongeng na taun manta ku kula sok didongengkeun teh tah eta tak kajadian tah. Teril we geus. Aya naon teh mun tetangga maot. Aya saha? Cek nya teh aya kieu datang ka dinya. Lamun kira-kira teu srek teu hampura wae teu. Geus kos kitu bae. Kita geus maca sholawat mengasingkeun diri lah yang geus kolot ieu. Geus teu hayang nanaon tah datang tah ka dinya tah. Ya Allah ya Rabbi. Nanya tah kula teh mun penting teu salat naon bae kiai. Ya tahajud ai geus sare mah mun teu tahajud naon bejakeun hajat. Ket lamun bisa udang penting mah witirna panderi. Witirna sabaraha rakaat cenah kieu? 11. Kula lagi bisa ngomong doang cek kula teh.
11 lah gitu. Tapi eta dibere kuat ku Allah. Dibere kuat aki-aki jeung kadeulegeun we ayeuna teh sok nyekelat legeun bari ka dieu teh. Ya Allah ya Rabb. Tah eta lah makekeun kana naon kanyaho manehanana. Jadi beneran geus teh hayang mah informasi-informasi kitu teh. Kayak anakna nu kadarinya ke ngarobrol biasa atawa nyana-nyaba ke anak-anak ngarariung dirinya dari ya Allah ya Rabbi na ieu mah urang mah kuarieu kaadanan cara aki-aki jeung nini eta mah atuh ieu bae sabulan teh eusian ku puasa 3 poe. 3 poe. Ulah ngocoprak bae sia. 3 poe. Awas ya lamun teu puasa burut sia. Ai prakteknya ngomong atuh geus jaburuk teh ai kitu nama tuh. Tapi ulah. Ai ulah nama atuh urang kene nu riweuh. Ya Allah ya Rabbi Gusti tuh ya. Nah iyalah urang teu amprok jeung Kangjeng Nabi. Jauh jarakna jeung masana ka Kangjeng, tapi ku cinta mah ka Kangjeng asa deukeut ka Kangjeng. Malah asa aya we dipayuneun Kangjeng teh urang teu ngeunaheun mun teu maca sholawat teh besi ditegor ku Kangjeng. Aya teh perasaan isin besi Kangjeng ngalikeun ka urang. Isin urang lamun sering maca sholawat bakal boga pikiran isin amat ka Kangjeng. Nah, iya perintah Kangjeng asa deket jeung Kangjeng jauh jarakna urang Indonesia jeung Madinah jauh masana 14 abad anu silam tapi ieu petuah nama ku urang kadege ayeuna nu diriwayatkeun ku Abi Dzar amarna Rasulullah an nasuma minasyari salasata ayyam mantak ngaji mah gampang bisa didengekeun di jero majelis bisa di luar bisa bari nyalande di itu ngalaksanakeunana kadang-kadang mah anu di luar tuh ngalaksanakeun nu di jero mah heureun teh kabeh meunang di jero we ngajina teh ngalaksanakeun henteu tuh nu di luar nu ngalaksanakeun kadang-kadang nya di luarnya henteu deui leuwih parah tah mah tuh anu jelas badek di luar dek di jero dulu jelas bae we parentah Kangjeng selagi orang sehat jeung teu boga kegiatan anu penting-penting amat eusian nu teu penting-penting amat mah eusian ku puasa engke urang bakal ngarasakeun oh si pakir teh kieu horenganan singgilitrik beteung teh oh ieu teh si susah teh kieu horenganan urang manahan kitu mah urang teu bogana naon aju puasa lumrah tambah lumrah tah waduh sanajan teu puasa ge teu ngadarna naon ya eueuh ieu mah loba dahareun inumeun loba tapi urang puasa eta nu hebat mah perang masyaallah kari urang teh kieu bae puasa mah teh kan kullu syai'in lahu wajhun setiap perkara ngabogaan beungeut walahu yadun ngabogaan leungeun yakni maknawi aya beungeutan aya leungeunna nyana menghadap ka urang keur diuk we kieu puasa cak jeruk teh sini saya nih manis jeruk ngomong teh kullu syai'in lahu wajhun cek Imam Nafari waliullah cek Tuan Abdul Qadir kadituna mah deuk nyaritakeun kieu bahwa juga ari wajah anjeun anjeun ge aya wajahan tapi bahwa juga wajah anjeun menghadapna ka saha sakabeh perkara teh daleukeun ka urang jeung menghadap baju ngagerowan apel ngagerowan jeruk ngagerowan kopi ngagerowan susu ngagerowan hei komo nu di imah mah pepen sak pamajikanana pepen aduh sono deh geus mungeun di deukeutan tah ieu urang perang tah
jeruk teh ngageroan urang teh kan bahasa batin be. Saya sedang puasa mencari ridho Allah. Perang ka urang jeung jeruk. Lain perang jeung kafir jeung jeruk. Mereket urang teh lain teh hayang tapi aing keur puasa lain teh hayang aing keur puasa. Sabab kadolan cibui amis. Culak cileuk ku sasa asana. Eta ngaranna eleh perang. Eleh perang, ieu batu lain perang ieu teu perang. Urang mah teu perang ieu mah. Ieu teh jaho, dahsyatna nafsu teh jaho. Antaran teu perang, nyahona dahsyatna nafsu teh perang. Ya Allah 3 poe bae sabulan. Awal tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30. Atau direntet 14, 13, 14, 15. Geus nyaho teh ilmuna mah. Coba ge tinggal masing-masing. Catet cobaan mana nu puasa mana nu henteu. Maksudna lobaan mana nu puasa jeung nu henteu. Oh, atuh sia memang tilok. Aduh, jakurunya tilok puasa rugi lah mah. Wallahu